Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Wajuhri geus lila ninggalkeun lemburna. Lembur matuh banjar karang pamidanganana. Malah geus betah deui di pangumbaraan teh. Rea dulur nu nitah balik hayang riung mung pulung pakokolot cenah. Tapi Wajuhri na hoream. Kahiji tina perkara goreng-goreng oge anjeunna geus boga sasaungan di pangumbaraanana teh. Piraku kudu ngahagal kuriak deui di lembur batan sakieu sagala mahalna. Ari perkara nu kadua nya kitu teh ari di lemburna mah santeuna sok sagala kadeuleu jeung kadenge. Sagala kadeuleu jeung kadenge bubuhan paungku-ungku jeung dulur teh geus beak sono mah sok timbul cek-cek bocek. Urusan saeutik oge sok dijajadikeun. Cekolot ge dulur mah ari jauh sengit kembang, ari deket bau tai. Nu matak Wajuhri mah mending jauh sengit weh kaambeuna ti kajauhan teh nyaah jeung asih teh jadi manjang. Kilang kitu 3 bulan sakali mah tepetot ngalongokan. Nu ti lembur oge nya kitu deui sok halhol ngaranjang da teu jauh ngumbarana oge ukur 40 km ti lemburna. Jadi toleh kadenge jeung remen kasaksian sorangan kaayaan lemburna teh najan paanggang teu burung nyaho sagala-galana kaayaan ulang lembur. Mitra kaum dangu, kocapkeun dina hiji mangsa isuk-isuk keur jongjon we Wajuhri teh maraban hayam teu lila reg aya motor eureun hareupeun imahna. Mimitina mah teu pati dipalire da unggal poe ge sok aya motor eureun lebah dinya. Sobat-sobatna si Ujang anakna nu ngaradon Ulin tapi basa Wajuhri ngadenge sora liuk weh ngaliuk kusabab sora teh ngagentraan ngaranna. Wajuhri, wa Cek sora anu ditukanggeunana diliuk teh breh si Otong geuningan ti lembur asalna. Aya naon isuk-isuk geus di dieu Otong? Cek Wajuhri bari jongjon deui nuluykeun gawe. oh dipiwarang ku Aki Haji mapageun wa kedah kabantun ku abdi ayeuna. Wah Haji maun Sumuhun. ari kitu nah aya naon cenah? Cek Wajuhri bari sot weh parab teh ditunda ngadenge kitu mah sajongjongan ditetep we budak nu bangun capeun keneh teh. Jadi akinata Cek budak tetuluh nyarita nada kabur dipegat kalimah ku Wajuhri. Kunaon pupus? Cenah bangun teu sabar mitra. Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha? ih sanes pupus. Teu damang. Cek si Otong atuh plong deui hatina teh ngemplong. Ari nu disebut akinata teh mamangna Wajuhri. Ari nu nyusulan incu uwana. Wah Haji maun atuh ngadenge kitu mah ngemplong hatena teh innalillahi nu bieu dikadalkeun diteureuy deui.
tidak mang naon cenah geus sabaraha poe. Oh ti dinten Ahad duka panyawat naon da panangan sareng sampeanana nu tangan teu tiasa diusikeun. Pahe sapali sanggem nu nyarios mah. Mitra kaum dangu ngadenge kitu gebeg we Wajuhri teh ngagebeg terus ngahuleung menang sababaraha jongjongan. Edas aya wae. Ceuk na jero hatena. Nu mawi saur Aki Haji ulah kedah kabantun ayeuna ku abdi. Cek si Otong deui. Kudu kabawa ku si Laing. Muhun. Kana motornya. Sumuhun. Teu sanggup wa mah jauh-jauh dibonceng kana motor mah. Mun jalana alus onamanan leuheung. Tuh dah sesah ulah kana mobil mah. Sareng tenan sumping wan Cilohor. Mobil ka ditu mah tara daek mios can modal mah. Moal naon kana motor oge urang alun-alun wae. Gue atuh. Ceuk Wajuhri bari jeung asa-asa. Tapi awas sia mun ngebut. Si Otong nyerengeh. Sup Wajuhri asup ka imahna. Manehna ge nuturkeun. Barabat deui si Otong nyaritakeun ka istri pamajikan Wajuhri. Atuh kuring ge milu. Ceuk wa istri ka salakina. Is entong teuing. Are kanu motor di teu oge ridu milu ayeuna mah da rusuh. Tembal Wajuhri bari disalin. Mitra kaum dangu geus papatah kabudak nusok babantu di kandang. Selak Wajuhri numpak kana motor muntang kana tak-tak si Otong. Geleser weh motor maju tegancang-gancang. Da pok deui Wajuhri omat-omatan. Tapi bubuhan budak geus di luar kota mah ari biur teh motor ngabiur meuni asa hiber. Lalaudan ceuk Wajuhri bari pok deui ngelingan ditompokeun kana ceulina. Palias mitra teu digugu motor teh anggar ngadius wae kawas nu ngudag-udag musuh. Tungtung nama tadi openan deui da sieun matak geumpeur ka si bedulna. Nepi ka kebon karet aspal teh buntu. Tidinya mah koral we taringgul. Nu tadina kakubur oge ngarambul ku halodo banget mah. Dina kaayaan jalan anu samodel kitu heseun pisan si Otong milihan tincakeun motorna teh. Jaba eundeurna auzubillah kana awak teh. Leuheungna teh teu dibawa hiber cara tadi basa di jalan alus. Dina jalan taringgul kitu mah untungna si Otong lalaunan. Ari dipikir-pikir mending ingkeun jalan teh sina barutut lah. Ambeh teu ngarabut teuing. Ngurangan sugan meusan upaya kadupak mobil teh. Ceuk Wajuhri da jero hatena. Nah atuh mitra keur anteng ngalamun bari nyawang jalan. Lebah tikungan nu mites, galeong ari galeong teh motor mabal ngagaleong ka sisi. Ban hareup tigecol kana batu. Untung teu neunggar gawir oge. Atuh bro weh motor ngaguling. Duaan ngajeng jehe dina gili-gili. Aduh maneh mah tong caliweuh teuing atuh mau motor teh. Ceuk Wajuhri ku kulutus. Dikitukeun si Otong mah teu ngomong nanaon. Kuniang hudang gigi brig weh. Da papakeanna pinuh ku kebul jalan. Aduh jalan ongkoh asa kabina-bina. Wajuhri bari ngusapan tuurna. Sugan si Laing mah nyaho taun sabaraha rewu cenah rek diomeanana ieu teh. Si Otong ngan saukur nyerengeh we bari ngahudangkeun motor. Ongkoh ketah Wajuhri oge era sorangan. Kakarak ge bieu hatena teh nyebut mending ingkeun jalan teh sina barutut. Ayeuna keneh geus aral deui ku jalan renjul teh.
Mitra kaum dangu, jam 10 datang ka lembur reg motor eureun hareupeun imah Mang Nata. Nyampak ronghok nu narempok ditepas. Jurut Wajuhri turun tina motor, sup ka jero, geus hempak di tengah imah. Reong nu naranya teu katembalan kabeh, sup we kanggon nu gering. Hempak deui wae di dinya oge. Mang Nata nu taya lian iwal ti pamana kasampak keur ngalempreh dina ranjang. Bibina bojona Mang Nata diuk emok dina tunjanggeunana. Serog Wajuhri nu gering neuteup mani anteng. Tirah atuh ieu teh, ceuk Wajuhri dina kursi hareupeun ranjang nu tadi didiukan ku anak pamana nu cikal. Bibina nu nembalan teh. Poe Ahad, amang angkat ka balong, ngawur pijahan. Sumping ti ditu wan Cilohor goloyoh we kana dipan. Ebog, tetuang heula da lieur saurna. Sabot dikantunkeun salat lohor ari ditempo deui geus kitu tah. Cenah ceuk bibina. Kadenge kitu leng Wajuhri ngahuleng bari panon neuteup mamangna nu keur ngalempreh bae. Tiasain kene sasauran. Oh, bisa. Ceuk pamana lalaunan. Alhamdulillah. Ceuk tina jero hate Wajuhri bari pok ngomong deui. Nu palih tangan sanes nu eta teh. Cenah bari ngareret ka bibina, berat rek ngibut lumpuh teh. Mohon alo, tembal bibina. Dupi damis palih kieu teh kantos nanaon, teh kantos kaganggu. Kawit nama katinggalina terada benten. Socana, mohon nu palih kiwa dugi kasipit. Nanging ti dinten kamari sae deui, kantun ieu we panangan sareng sampeanana yeuh. Renghap Wajuhri ngarenghap, asa regreg meusan. Jadi tipe kamari ge saya mending na meusan. Ceuk dina jero hatena, insyaallah siga maju kana cager. Cenah ngocoblak na jero hatena. Mitra kaum dangu telila reket panto kamar muka. Lol aya nu nempok ka jero, ari direret ku Wajuhri sing horeng uwana nu katelah Abah Haji Maun nu ngutus si Otong neang manehna teh. Geus lila datang Juhri, cenah bari melong ka Wajuhri. Nembe pisan wa, tembal Wajuhri kalayan daria. Eta gula giru di teang teh kitu teh geuning kaayaan mamang maneh teh tah. Ari geus kadele mah ua masrahkeun kumaha hidap. Katimbang perlu ka rumah sakit je geura bawa. Bisi wae rek diubaran di kampung heug ari nyaho mah piubareunana kumaha dinya. Ngadenge pok-pokan ti uwana samodal kitu Wajuhri teh nembal ngahulang we bari neuteup kanu gering. Berat dipasrahkeun kitu ku kolot teh. Padahal anak-anakna loba Mang Nata teh malah geus rumah tangga tinu ti heula mah. Ngan saurang nu leutik keneh teh tinu ayeuna. Tapi naha Abah Maun nya uwana teh make nembleuhkeun ka manehna. Kilang kitu ditarimakeun pisan. Menan kitu oge meureun Wajuhri teh geus dikolotkeun. Tapi teu burung ari poekeun mah da puguh tapal kana ngurus nu geuring saeutik-eutik acan. Aya ingetan dek dibawa wae ke rumah sakit, tapi kudu ke rumah sakit mana? Da lain penyakit samanea nu kitu mah. Kitu ceuk pikir Wajuhri dina mangsa harita. Nya kudu ka dokter ahli saraf sigana ieu mah. Ceuk jero hatena ras inget sok aya anu nyarita yen panyakit kitu teh biasana aya patula patalina jeung jiwa nu ngarandapanana. Boa ieu oge kitu. Tuluy disasaran dina ingetan naon kira-kira anu ngaganggu kana batin Mang Nata. Disurup disumbang sambung jeung nu sok diobrolkeun ku babarayaanana. Boh dina ngaranjang ka imahna boh ari Wajuhri meneran kalemburna.
teburu ngalenjer ngalenjer ari hayo dikotek tak mah dina ingetan bereh weh nupi pantesan jadi penyakit kapamana teh santeuna da kabojona nu ayeuna teh wajuhuri ge rada nilam bubuhan bibi tere teh kojengkang wajuhri ngojengkang bijil tinggon gek diuk hareupeun uwana Abah Haji Maun di tengah imah nu hempak geus mimiti naranya deui saronoeun meureun tapi tepati diladenan da kriweuh teh pikiranana kumaha Juhri geus kitu tah ceuk Bah Maun bari neuteup kana beungeut Wajuhri rek dibawa ka rumah sakit kumaha upami dicobian heula ditarekan di dieu semun dicobian ditarekan di dieu wa kumaha karep tadi ge ulah mah maslahkeun ka hidep upami tiasa mohoyong paduduan sareng mamang nah mah kitu bisa urang cenah kaluar we ari hidup hayang paduduan mah cenah bari ngojengkang kalabang enggon pok ngomong kalaluar heula sadaya yeuh keun we taringgalkeun nyai oge kaluar we heula sakedeung cenah ka pamajikan Mang Nata Mitra kaum dangu sanggeus nu gering tinggal sorangan sup Wajuhri asup deui kanggon bari pada neuteup ku sadarea tetep ngananaha teh tetep penasaran jepret kunci kamar dikunci geus ngunci magek diuk dina kursi urut tadi Mang Nata nu talian iwal ti pamana teh siga nu kageteun pisan barang nenjo nu karemit dibudalkeun teh tapi teu sasauran naon ukur neuteup ka alona mani anteng Mang ceuk Wajuhri dalaunan bari doyong ka hareup sangkan eces ka kupingeunana kuno gering abdi terang tos lami Mang teu damang manah tos lami ngemu karodat dina emutan ceuk Wajuhri eureun heula nyaritana hayang nyaho kumaha terakna kanu gering nya wae geuning Mang Nata teh tembong bangun curingak ku kituna leuleuy keudeu pok deui Wajuhri cumarita dikantun pupus ku embi mah Mang teu nanaon abdi yakin Mang emang tawakal nyangga musibat eta mah nya saparantos nikah kanu ayeuna ngawitanana tunggara manah teh emang teu tiasa luasa mintonkeun ka nya ka putra da kagoku geureuh indung terena barudak waktu si nyai nyidiah maot Mang kagungan emutan hoyong ngarawatan barudakna sangkan ulah diindung terekeun ku bapana nanging maksud emang teh gagal margi wartosna bibi teu didaweun kitu sanes tungtungna barudak si nyai kalantar nya milu ka bapa sieun ku indung tere rek milu ka aki sieun ku nini tere bari teu disambat-sambat acan ongkoh abdi yakin eta teh jadi panyawat kana manah emang mangkaning sasat katingali unggal dinten barudak ting hariul teu karumat mitra kaum dangu Wajuhri eureun heula sakedeung diselang ngareng hapeula
kusabab ningali panon Mang Nata teh jadi tambah carinakdak. Badai ngembang bener weh jurulu weh cipanona bahe ngalembereh kana pipina. Lenyap hate Wajuhri ngalenyap. Antek napisan katunggaraan manah Mang teh kamari ieu. Ceuk Wajuhri ngamimitian deui cumarita. Dengen-dengen ge seueur nu ceurik ningali Nyi Titi teh. Mana komo Mang madara mana? Bumi sakieu legana, sakieu agrengna dugi ka tewasa ngampihan putra. Nya mun nyewa nu pantes onamanan leheung da ieu mah dugi ka Nyi Ruruk di mah butut sapotong sewang sareng Ki Marhasan. Waktos eta rompok di ruag ngan henteu wae pindah ka kolong sasak budak teh. Derek milu ka kolot aya nu nyambat milarian sewaeun teu aya tungtungna dugi ka Nyi Ruruk ditajuk butut. Mitra kaum dangu cipanon Mang Nata beuki ngaragajag. Tak-takna nu kenca oyag kabawa ku Sisidueun. Abdi yakin Mang teu nyambat budak teh kagok ku indung terena nya. Kanyeri ningali putra katalang saraku Mang dikemu teh dikedahekeun. Saha nu bireu ka jenengan Mang atuh kinata pakaya ngeblak di mana-mana nanging puterana dugi ka kitu. Rupina Nyi Titi ge ngahaja Nyi Ruruk ditajuk butut teh meupeus keuyang keul ka kolot aya panyambatna. Da wartosna disarambat ge diajak kudu duluran teh daekeun eta teh Mang. Piraku Mang teu ngadangu. RT kantos babadamian bade Mang damelkeun rombok wawayagon kanggo Nyi Titi mun teu dicaramah ku Mamat. Eraeun panginten boga dulur dugi gadi gotong royongkeun onamanan. Mang Nata eurih-euriheun mitra. Kuemutan ieu pisan nu nambi-nambi kana katunggaraan manah Mang teh. Salaresna ti kapungkur ge abdi mah ngalepatkeun ka Mang teh. Siga nu teu asa ngadidik geureuh dugi ka sagala kaheumpi. Sagala karudet dikemu wae dina manah dugi ka kieu ieu balukarna Mang. Wajuhri bade nyelang ngareng hapeula. Nya Mang teh kana salira ditanya samodal kitu Mang Nata unggek lalaunan. Nya ka putra. Mang Nata unggek deui bari angger ceurik. Mangga atuh ari palaida Mang mah geura budalkeun si manah teh. Ulah ngampihan rurubed sinalongsong Balungbang Timur cang bulan 14 sing iasa mayunan gereha sina tunduk kana sagala kapalai Mang. Da sadayana oge pakaian nu ayeuna teh pakaian sampakan teu kacampuran ku candak bibi sanes. Teu katambihan deui ku sasaha sareng bibi mah maksud teh teu katambihan ku usaha sareng bibi. Piraku teh tiasa dianggo ngajat nikakeun putra sareng putu. Telangkung
tong emang saterasna menanging ku emutan abdi saya urang riungkeun sareng Wah Haji Maun da upami Bapak Juhri masih aya keneh onamanan meureun abdi teh ngobrol sareng Bapak urang ngobrol sareng Wah Haji Maun bae sangkan kasaksian ku anjeunna. Mitra kaum dangu Mang Nata beki rongkah cerikna. Wah Juhri ge rada hariwang nenjo kitu mah. Hamar-hamir sieun jadi dosa. Kumawani nyarita bebeakan ka kolot. Benduh mangka abdi wireh kumawantun nyarios gitu cek Wah Juhri. Mang Nata nembalan ku gideg leres sakur nu disanggamkeun ku abdi tadi teh leres. Mang Nata nembalan deui ku unggeuk ayeuna mah kumaha upami engke wengi urang riungkeun sareng barudak keun bibi sina ditale ku Haji sanggemeun nyaah ka budak nuhun upami keukeuh bade bedang mah teu langkung emang kantun milih antawis putra sareng gereuha. Si Ujang mah tong di manahan teuing leutik keneh ieu pidak ku lancek-lancek teh nyaraheun kumaha upami kitu. Mitra kaum dangu Mang Nata unggeuk plong we hate Wah Juhri teh ngemplong kojengkang kana panto brai dibuka lol nempo kaluar ngisarahan ka Haji Maun diajak kanggon barabat ku Wah Juhri dicaritakeun deui nu tadi teh Wah Haji Maun unggeuk-unggekan bari pok deui nyebut heuh jeung bener. Mitra kaum dangu ari maksud Wah Juhri dirempugan ku Wah Haji Maun keun cenah ku Wah arek ditalek moal aya basa kagok ayeuna mah aneh bin ajaib. Sanggeus hujan Cipanon sanggeus asak pasini jeung Wah Haji Maun leungeun jeung suku Mang Nata nu lumpuh teh bet bisa diusikeun meusan. Mimitina mah indung suku utak-utak tuluy dampalna jeung dampal leungeun. Nu gering serik deui babaning ku atoh sigana mah pokna nyarita ka Wah Haji Maun lanceukna ngabudalkeun eusi hatena nu dikemu ti bareto. Anggeus nyarita minta dibantuan ka Wah Juhri alona hayang diuk cenah. Geus nyanda kana tumpukan anggal nyoba-nyoba ngusikeun deui dampal suku beki kerep tungtunan nepi ka bisa sila. Merenggeh kitu Wah Juhri olohok bawaning ku helok leos bijil tinggon dituturkeun ku Wah Haji Maun. Rayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajindi ngesian lulurung batin. Jig balaturan deui jig cek Wah Haji Maun ka pamajikan Mang Nata jeung ka barudakna. Atuh sup kabehan arasup ka jero teu lila goak pamajikan Mang Nata ngagoak deui Nyi Titi bawaning ku atoh meureun kusabab nyampak Mang Nata geus bisa sila geus bisa ngusikeun deui nu lumpuh. Antuk nama sakabeh nu hempak di tengah imah jadi pating kuniang pating kojengkang paheula-heula hayang narempo. Mitra kaum dangu Wah Juhri nitah si Otong ka warung meuli ragi jeung bawang bodas. Geus aya tuluy nitah Nyi Titi ngarendos
Ditinyu ku kayu putih sina dibalurkeun ka bapana bade ditalatahkeun sangkan mayang isuk sore. Singkat carita petingna ngahaja mangnata teu meunang aya nu ngalongok. Barudak jeung indung terekna diriungkeun. Beres Haji Maun nyarita segruk pamajikan mangnata cerik bebeakan menta dihampura bari sumpah rek nurut kana kahayang salaki cenah. Setia anjeun setia Bumela taya sudahna Lumati anjeun mengerti babati rejeng asihna Mitra kaum dangu, isukna wajuhri balik. Singkat carita heuleut saminggu nampa surat ti lembur nyaritakeun pamana geus kadugaeun deui lolongok ka balong bari ngagigiring incu ti si jenat. Peleng weh ti dinya mah teu inget-inget deui balas kuloba wae gawe heuleut sabulan mah. Kocapkeun wanci tunggang gunung, hujan ngagebret gede. Reg aya mobil eureun hareupeun imahna nu tumpakna tarurun bari haru hujanan ngagorotong nu gering. Nah kunaon eta teh? Sate aja ngak dibawa ka mana eta? Ceuk wajuhri nyerangkeun dina jandela di jero imahna. Bari ngajangjan. Terus keluar, jan ngajanteng deui di emper hareup imah. Manehna pohara kagetna nya nu gering dibawa rawa asup. Dibawa rawa asup ka buruan imahna. Nah saha eta teh? Ceuk hatena, rek naon dibawa ka dieu? Bawa nyalaan. Cenah bari pok tumanya ka Semah. Kunaon eta teh? Bade dicana ka mana? Bade ka dieu, bade ngadeuheusan ka bapa. Ceuk nu nganteurna. Pun adi ieu teh. Kunaon? Kacilakaan. Ngadenge kitu wajuhri olhok we meunang sababar hojong-jongan mah. Nu ngagarotong ngajarang jan wae hareupeun panto eleke sekeng sigana teh berateun. Atuh eleh deet berai weh panto teh dibukakeun sup sina asup ka jero. Mitra kaum dangu nu gering teh digolerkeun dina dipan di tengah imah. Keke lah ceuk wajuhri kanu nganteurna. Moal lepat sumping ieu teh geuning di sana ka dieu. Ti mana teh atuh saderek teh? Tiji Joho gah aja bade ngadeus ka kersa bapa. Nadajian supados pun adi tiasa sae deui. Nah kunaon tuang rai teh? Rag tina tangkal kadu nun ninggang batu, tulang pingpingna potong sareng sirahna tatu, sering kelenger meh unggal jam. Nah atuh beti sana ka dieu, sanes ka ditu ka rumah sakit. Ada sanggam nu nyarios teh sanes randong dokter nu parna kieu mah. Lajang we ditaruduhkeun ka dieu abdi teh. Da sanggam nu ngawartosan teh kapungkur ge nu lumpuh aya taunna 100 dijar ku bapa mah sae deui saurna. Nyanggakeun we abdi teh ka kersa bapa sadaya-daya supados pun adi sae deui sabihari. Mitra kaum dangu, wajuhri teh bisa ngomong nanaon bawaning ku hareugeun. Pajar nu lumpuh geus nahun cager deui sanggeus dijiad ku manehna. Leng ngahuleng ras inget ka Mang Nata pamana teh atuh eta mah beda deui ceuk wajuhri dina jero hatena. Sasat apal pisan kana kaayana turuk-turuk panyakitna sasat nembra kabeneran wae ongkoh babakuna mah panyakit rek cager aing datang nita ngabudakeun sagala karodat nu dikemu aya tauna. Duh ari ieu kudu kumaha ayeuna nya ngareupan nu tulangna pasik sakieu mah yeuh ceuk wajuhri dina jero hatena bari melong ka Semah. Sanang iya abdi teh sakalian deus ka kersa bapa ieu punten Pak. Ceuk nu saurang bari popoyong koda nyodorkeun botol bodas deui si cai. Saongkoh 2 ongkoh abdi dongkap teh nyarengan ieu ongkoh bari hoyong dipangjiadkeun ieu kanggo pun lanceuk. Parantos 3 tahun kaganggu emutanana. Ngacacang wae gawena teh. Tadina mah hoyong ka Bantun, hoyong dideuskeun ka kersa bapa nanging teu daekeun. Direjeng kalah ka ngamuk. Mawa cai we cenah ti Cikamalayan sanggempun bapa teh sadaya-daya bapa abdi teh nyanggakeun ka kersa bapa.
Mitra Aum Dangu Wajuhri ngan saukur bisa ngarahuh bari mebetkeun maneh kana kursi. Buah-buah aing bakal jadi dukun lapus geus kieu mah yeuh. Cenah na pikiranna pinuh ku bingung pilakueun, bingung piomongeun, bingung weh nyang hareupan saya mah macam kitu mah. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parengku seniman, beungharku sarjana.